Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha kabarna sadayana damang. Mudah-mudahan sadayana dipasihan kesehatan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dinten ayeuna urang diajar basa Sunda. Baik ku hideuk ayeuna siapkeun buku basa Sundana sareng pakakas paranti nulisna. Nah, parantos disiapkeun ayeuna urang diajar pangajaran 7 barang sasatoan jeung tuturun sabundereun urang. Ayeuna peku hideuk dibuka kaca 102. Diajar maca. Sok sing diregep. Diajar maca basa Sunda nu judulna Mika Nyaah Sasatoan. Hirup jeung papada makhluk sami damelan Gusti. Sanajan ka sasatoan kudu boga rasa nyaah. Ulah nyiksa sangeunahna, dasarua boga rasa nyeri. Sabalikna mun diurus sato ge geus tangtu ngarti ka jalma nu mika nyaahna. Pasti bakal males budi minangka pamulang tarima ka urang sok ngere hasil. Sato galak kawas maung loba nu ngarasa sieun, tapi mun diurus heman bakal lindeuk jeung ngarti. Nurut kana panitah contona mah dina sirkeus. Komo deui sato nu dikukut, domba, hayam, jeung japati. Mun urang geten ngurusna bakal mulang tarima ka urang. Baranahan ngalobaan bakal nguntungkeun ka urang. Parantos dibaca ku hideuk ayeuna aya latihan anu kedah ku hideuk dijawab dina kaca 103. Nomor 1. Harus bagaimana kita dengan sesama makhluk. 2. Kenapa kita tidak boleh menyiksa binatang? 3. Bagaimana jika binatang dipelihara dengan sayang? 4. Apa sebabnya kita takut pada harimau? 5. Kenapa jika di sirkus harimau itu jinak? 6. Binatang apa saja yang biasa dijadikan peliharaan? 7. Bagaimana cara binatang berterima kasih? 8. Binatang apa yang kalian sukai untuk dipelihara? Alhamdulillah, pangajaran basa Sunda ayeuna dicekapkeun sakitu wae. Mudah-mudahan manfaat tur barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.